naon lah. Siap. Oke. Oke Pak. Oke. Jadi kamari Pak Abdi terus dilembetkeun, terus diberkaskeun lah. Mohon Pak, kamari teh Pak Abdi terus dikirim ke San kali koyak kieu teh nyanyi kita poe keneh. Teang gua ini digelutan sih. mohon Pak. Lain gandeng. Apa berkesan kamari teh malihan Pak Abdi terus diperhati terus diselesaikeun. Karena terus maksimal. Atau tadi ting. Mohon. Atuh Pak, kan atuh Abdi teh namanya beres tugasna banyak sih dari tambahan deui. Abdi ge capek. Ya Pak, Abdi ada pemasukan. Buka masalah naon selain dewek. Polontong sia kalancek. Geus wani kitu, diajar nusa. Cik atuh aya subuh-subuh keneh mah tuh tinggali poe keneh. Udah, tingalikeun paran poe geus nyorot di tengah-tengah. Nyari teh poe kumaha kamar mana mari ditutupan keneh hordengna oge. Tara ningali nanaon teh. Kenapa teh ti dosen? Nanaon ge. Oh pemasukan karek udang di mana penting? Kayak kieu karek udang sia. Mas ngagame atuh. Ngagem naon untungna. Nyaho usum perkara ieu pemasukan eueuh. Atuh maaf Maaf batur nelpon karena awan. Kayak kieu karek udang. Kamar cai udang. Rek nelpon deui dewek kah. Nuhun Pak. Halo? Nya. Geus wani sia teh. Lanjut. Urang teh warga negara wajibna memulai negeri geus sih. Lanjut dulu setuju. Tak gandeng dari kancing. Naon sia? Ka kamar jeruk di mana? Gendut galak. Untuk. Adi, cil. Kemana mana? Lu gerak darah cik si emak. Kalau lagi siap-siap ini aja dong. Mereka mana tuh? Gue rumah udang seberang, balik peting. Surat ini tandai wae, cicing. Matana buka, sosial media teh buka. Ulah ka mamana ngajedog di imah. Bari teh. Fungsi aing. Gusti. Cicing. Nya awih deui we atuh. Buka helmna. Buka. Udah mau polisi atuh. Buka jaketna rek ka mana? Koplok gitu boga adi teh. Kuliah teh di tamat-tamat hantum we nugas sebalila akeun. Masukan eueuh sungkeun. Udah adi teh. Kabeh cedok dan gede enak atuh. Pas budak leutik we sia teh ka aing teh. Ali ya. Bangun. Gabut atuh. Gabut tuh gadag mah. Oh, atuh mantuan. Aing jebur hati naon deh atuh itu cicing. Kurang lagi nu dijanong. Balik pisan. Mari ka mana? Geus gini gitu. Nyarek ke sawah tuh. Budak ngurus tuh cuma nyarek kikiaan. Rek ini ka jatos, rek ini shopping. Nyarek ka sawah. Siap. Ji, mah ulah ka sawah. Puguh ayeuna mah larangan teh apanan dina sosmed. Aya hashtag jangan pokoknya mah di rumah aja gitulah. Nah, jeung keluar. Di sawah mah corona. Di mana aya corona? Corona teh naon? Indung ilaing mah teh nyaho sia teh. Geus ada di calana mah. Mama suung. Mak, minta duit. Ya karena Keringnya tugas atau kan dia teka dulu. Bolong tuh, mana yang mata teh? Udah. Tadi. ada ini boga tugas tapi tadi kerjakeun. Tugas naon? Mana mah ya tugas adewe. Udah cido.
Bentuknya Mana mah kan? bayar apa? Nah, kan dia urang mah pinter. Setelah tiba heula oge urang masuk kuliah oge atuh beasiswa. Coba ya. Yo sok jeung beas bulog. Sok bawa tugasna. Tak ieu ah. Naon ieu maneh? Loba-loba ting kieu. Kan tugas di guru toka nama urang teh ngerjakan tugas teh di bulan matukan. Yo, Yuk. dengekeun. Dewek teh itu teh loba tugas akhir dewek teh teh ieu teh wisudahan. Ieu tugas aduh maneh loba-loba ting. Emang guru teh ditanya teh naon wae eta teh pelajaranna teh? Pan iya tuh, iya corona. Iya bobokon tadi. Loba-loba teuing merehan tugas teh. Enggak Jatuh. ada. Bantuan. Kayak gigi da lieur atuh loba-loba teuing kitu. Coba deh ngopi di anak Pak. Sok maneh eta ngeureuh ieu urang sakedeung deui. Oh, atuh. Ngebak pemasukan eueuh dewek teh lah. Sekolah lieur boga ari teh. Kudu misahkeun we ka kolot jeung kalancek teh. Halo sayang, apa kabar? Hah, sayangku. Maneh kawi teh okoh ditanya ngerjakeun tugas. Maneh kalau bisa jeung awewe. Deuk sarap mah. Pan ieu teh ngerjakeun tugas maneh, lain bantuan mah. Tulang cideg bu ari teh paling belat maneh mah. Tulang cideg bantuan saware, lah pica jeung awewe. Dewek bagi teu picean. Maaf ya, kakakku jomblo. Sampai jangan jarang ngareketan. Eta ujang mana naon teh sok sia. Teu balik pisan. Teu kita utang-utang ge ieu mah. Astaga. Bereskeun. Tanya nyaho. Carikan mah. Aduh, diangkat teh pukul teh ku kana ieu sia teh irung teh. Carikan. Norakan di kolot sia teh. Oh, carikan. Ya apa wi? Carikan. Tanya apa kolot sia. Oh, carikan. Maka itu budak siksa. Kayaknya mau kayak siksa. Cik atuh. Aja dong di imah sia teh. Aja dong di imah kararin tuh. Dina ayeuna acak-acakan naon ngerjakeun tugas, kan ditahan atuh. Tugas naon lain mana eta teh? Teu balik sia teh. Pakai mah ada online daring sia teh. Deui out kitu teu balik sia teh. Sia teh kerja sia teh. Carikan. Nah, poe gitu. Di mana? Oh tuh kayak mah bapak jeung emak teh tuh biasa wae. Kalahnya. Biasa. Nyaho sih mah. Naon sih? Saya sudah 07. Serang, Pak. Si bapak. Si bapak. Astagfirullahaladzim, eta kalakuan ya. Urang teh tekeng kitu. Apan urang teh umat muslim tekeng kitu. Kabatur komo deui ka keluarga, komo deui ka kolot sorangan. Urang teh sebagai umat muslim teh janganlah sampai kita berbondong-bondong dalam umat kita semua, dan janganlah kamu untuk beradaptasi dengan segala kondisi yang ada di dunia ini, dan janganlah pula kita harus bergotong royong untuk berbondong-bondong dalam sangat menjaga keharmonisan rumah tangga.